Tia Regina Putri. Abdi bade masihan informasi kanggo sadayana, khususna para sesepuh sareng masyarakat di Indonesia, di mana jajanan ciki janten sorotan kusabab sababaraha kasus karacunan kana bocor lambung. Sabab kandungan nitrogen dina ieu pangan dituduh janten cukang lantaranana. Ciki ngebul, jajanan anu hiji ieu matak pikabiteuleun pisan kusabab efek asepna lamun dikonsumsi. Kukituna teu aneh lamun ciki ngebul dipikannyaah, lain wae barudak boh dewasa. Tapi ayeuna ieu jajanan teh jadi sorotan lantaran sajumlahing kasus karacunan jeung kasus kabocoran lambung anu karandapan ku jalma-jalma. Anu mikaresepna salah sahijina budak umur 17 tahun di Ranca Ekek. Anu jadi korban nalika ngadahar ciki ngebul di pasar malam nepi ka kudu dioperasi kusabab bocor lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Aisyah Zakwan. Abi di dieu bakal wawancara kapung Brahma sareng kapung Ibu di korban. Kumaha kronologisna kajadian ieu lumangsung? Di kieu nih, pas anak abi nama ciki ngebul eta teh ngajoa, sugan abi kerewas teh. Pas dicabak patuangan anak teh. Jadi gerasnya langsung ku abi dicandak ke rumah sakit. Saat dironsen sama dokter teh, itu lambung bocor. Kusabab ngomong ciki ngebul eta teh. Naon tindakan nu dilakukeun ku dokter? Iya, teteh burung kali abi teh pas meuli teh langsung di rumah sakit dipasang selang dipangambung ka lambung. Terus engine pas engine dioperasi. Mana anjeun meser tuangan ieu? Di pasar Saleka. Hoyong nyalira tanapi diajar aku saha anjeun meser tuangan ieu? Ahoyong nyalira soalnya saya di sosial media. Iraha anjeun meser tuangan ieu? Dinten Sabtu sonten. Nyusun loba laporan ngenaan keracunan jeung dampak goreng, Dinas Kesehatan Jabar oge ngalakukeun penelitian ngenaan tuangan ieu. Aya kaleuwihan kandungan nitrogen, salayan eta Dinas Kesehatan Jabar oge ngalarang masyarakat pikeun konsumsi tuangan ieu. Lajeng naon nu ngajadikeun ciki ngebul ieu bahaya, BPOM oge ngobrolkeun ngenaan ieu. Ngandung gas anu kacidahu kumaha dina tekanan 700 kali jadi bahaya. Tos jelas pisan, resiko boga dampak agung. Kulit malah bisa lumpuh. Sekian ti Abi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Aisyah eta di tempat. Sanes mung eta BPOM oge nyuhunkeun partisipasi para sepuh supados ngiring ngawaskeun jajanan anu dikonsumsi ku anakna. Wartosna nembe aya warta panutup liputan ti alurang ayeuna. Hatur nuhun, salam Jabar Warta 8.